Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyamung judulna Mustika Talaga Bodas. Dina seri Siluman Tegal Gorowong. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-14. Para wargi anu mulia, harita baturna salemur terus nyalampeurkeun ningali nu ngajoprak di buruan. Sabalah Bah Murdasan jeung anak pamajikanana kitu deui Ki Jagra jeung Maratmi indungna Surdi tarurun ka buruan. Tuluy nyampeurkeun bareng jeung batur, daregdeg si Onyon jeung si Bohim lalumpatan milu nempo. Ari nu make calana pangsi ka Karanguniang nangtung, kojeng kang ngadeuketan urut lawana, sok padahal harita teh panon poe, moncorong keneh sanajan geus lingsir ngulon oge. Tapi dadak-dadakan langit sabudu redap poe kupi hujan, meninga dingding semu hideung. Geledeg-geledeg kadenge sora guludug gegeledegan pertanah hujan badag gerek turun. Barang serog kanu keur ngajoprak ujug-ujug segeruk nyipopon ceuri. Sabab boga kayakinan yen anu ngajoprak teh Surdi salakina. Dumeh mimiti indit ti imah, nepi kabalikna deui babarengan. Kari-kari ayeuna kitu ningali sareatna mah geus eueuh harepan bisa menyat deui. Pok nyipopon nyarita di barungku inghak-inghakan. Abah aya ku teung-teungeun pisan meuni teu keur samisa. Haritos kieu kumaha abdi ditinggalkeun kudu jadi salaki. Pasti di mana jabang bayi tos lahir kalayan tos dewasa naroskeun ramana. Kang Surdi hapunten abdi Kang. Bilih aya kalepatan atrapi kahilapan nu karaos sareng teu karaos ku diri abdi. Nah atuh akang teh dugi ka kieu teu sangki akang baris tega ngantunkeun abdi sareng tetesan getih akang. Ma, kumaha nasib abdi sareng pun anak, Ma? Gabrug nyipopon ngarangkul kana awak maotih indungna. Atuh maotih ge kabawakeun ceuri kitu deui Maratmi indungna Surdi nginghak. Sedeng jajaka anu make calana pangsi mah teu lemek teu nyare. Gawena ngareretan bae ka nyipopon anu keur paungku-ungku jeung indungna. Teu lila ret nyipopon ngareret kanu make calana pangsi kalawan nyarita deui bangun nu amek. Wah ku telangas-telangas teuing anjeun teh nya geus kumaha nganiaya ka salaki kuring. Nah anjeun teh jeung di mana panubukan anjeun? Nyaan anjeun biadab naker teu boga perasaan pisan. Mang Jagra lain cicing mah atuh pangmalaskeun ka dinya, piraku Mang Jagra sakitu jangkung gede teu untupan ka jelema nu kieu patut. Pokna bari ngareret ka Ki Jagra nu keur mencerong, anu keur ngajoprak pok anu make calana pangsi nyarita lirih naker, Nyai. Ulah make nyarita kitu sagala geulis, make nyebutkeun akang telenges, akang biadab eueuh perasaan. Kalawannya ini tah kanu sejen men tadi pangmaleskeun. Ulah kitu geulis kudu inget kana caritan akang waktu adu hareupan jeung jelema ieu. Jelas nama nu diaku salaki Nyai ngaran Surdi. Ceuk akang tadi kumaha nyarita ka hareupeun sararea. Sing saha nu salamet eta nu ngaran Surdi asli lala salaki Nyai. Sabalikna nu cilaka palsu. Laras bah tadi sasangaman kitu. Ceuk jajaka nu make calana pangsi bari neuteub ka Bah Murdasan. Nya bener ku abah ge kareungeut, temal Bah Murdasan. Mami kitu mah, akang panginten salaki abdi nu jenengan Surdi, ceuk nyipopon malik deui kanu ditanya. Keheula Nyai, ulah waka gede kayakinan akang salaki Nyai, bisi akang Surdi palsu atawa Surdi mamalihan. Mangga ayeuna geura teges-teges rarai makhluk ieu. Temal eta jajaka nu make calana pangsi bari nuju kanu keur ngajoprak. Ret kabeh nu keur ngagimbung malencrong kanu ngajoprak. Sedang pihujaneun mah jeung gelap ting buri Nyai ting beledag di barungku angin ngagelebug teu ditolih. Jongjon mencerong anu ngajoprak, beuki lila eta makhluk teh pikagilaeun. Rai-rayan robah para wargi sadaya, lila-lila breh rupa si renyul. Atuh puguh we kabeh pada ngaranjung. Komo keur nyipopon mah reubas nu lain lalaborakeun. Meunang sakedapan mah jalma anu sakitu ngagimbungna teh saurang ge eueuh anu ngaromong saukur ting palencerong. Samalah disangka geus eueuh nyawaan tapi buktina bisa keneh ngarenghap. Giler-giler panon si renyul gular giler. Bari cimatana nyalangkrung, ret jajaka kanu make calana pangsi nu keur ngajengjen. Gigireunana, ret ka nyipopon nu keur mencerong bari awakna da murungkut. Geus kitu si renyul nyarita, rada pegat-pegat bari neuteub ka jajaka nu tas tarung jeung manehna. Kang Surdi, hampura kuring Kang. Rumasa kuring geus nyeun cilaka
nyilakakeun geus ngariweukeun ka akang tapi kuring lain ngahaja niat sorangan kuring aya nu nitah ku jajaka kasep salakina Mas Riah manehna nu rek ngala jiwa hampura Kang Surdi Nyi Popon mangrenyul hampura abah Murdasan hampura kuring ya Kang Surdi asli salaki Nyi Popon hampura cek si Renyo ditungtungan ku sora nyeklek ngalepas ke nyawa bari sirah nangulahek kagigir marengan leungeuna anu keur dipake nyeklan suku nutas tarung jeung manehna ngagupra kagigir jadi tetela ku ayeuna nu make celana pangsi tes Surdi salaki Nyi Popon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duh renyul hampura akang cek Surdi bari ngusap beungeut layon si Renjul sabab panona beuntak kitu deui sarerea sarua pada ngucapkeun innalillahi meuni reang geus kitu pok Nyi Popon ceurik sarta nyarita Gusti Nu Maha Agung teu sangka teuing sugan teh lain Mang Renyul hampura Mang Renyul rumasa abdi sok ngahesekeun ka Mang Renyul Nyi Popon ngagukuk maotih indungna jeung maratmi kabawakeun murag cimata Bah Murdasan caridakdak ret Nyi Popon ngareret ka Surdi bari manehna ge caridakdak ngarasa sedih ka urut sobat dalit ti leuletik nepi ka hartina perlaya pok Nyi Popon nyarita deui ditujukeun ka Surdi Kang hapunten samudaya kalalepatan abdi lahir tumekaning batin rumaos abdi tos nyangki sanes kala salaki ka abdi muntos nyangki sanes salaki abdi Kang Surdi hapunten abdi Kang gabrug Nyi Popon ngarangkul bari ceurik deui sawangsuna Kang kudu dihampura ku Nyai tembah Surdi bari ngusapan sirah Nyi Popon nu keur nyuuh kana dada geus Nyai geus kieu buktina namayna wayahna layon urang barawa ka imah cek Bah Murdasan atur genyeng layon si Renyul diparayang ku genepan dibawa ka imah Bah Murdasan kalawan digolerkeun di tengah imah sedang jalma-jalma nu tadi rek mahala Surdi teh sabagian aya nu arunggah sabagian aya nu baralik ka masing-masing imahna bari mawa hate ngerasa kaget ku perkara Surdi teu sangka satungtung buuk manehna luhung ku ilmu na atuh ari layon geus dipernahkeun di tengah imah geretak hujan meni ujug-ujug ngagebret kawas meunang nengtengkeun ti luhur langit di barungku gelap ting burinya ting beledag angin ngaguru saru jeung sora hujan matak pipaureun nepi ka masyarakat di eta lembureang pada aradan sabab aya hujan angin dordar gelap siga nu mapag kana perlayana si Renjul sobat medokna Surdi nu satia kulantaran kaayaan waktu walurat ku hujan nu geus nyeda kaburit atuh kapaksa layon dipeutingkeun bari di imah Mbah Murdasan haneuteun ku nu karemit pinuh katepas-tepas babakuna mah loba nu karemit sote dumeh ngahargaan Bah Murdasan jeung Surdi ari Bah Murdasan pangnadaek ngarasanan layon si Renjul ngingetkeun kana jasana jeung ngingetkeun geus teu indung teu bapa teu boga baraya acan kawanina lintang ti ka Bah Murdasan jeung ka Surdi sanajan harita Surdi capek keneh jeung reuwas ku perkara si Renjul kapaksa ngadadarkeun lalampahanana dina sajero 40 poe neneangan Nyi Popon pamajikanana lantaran ditanya ku Nyi Popon jeung ku Bah Murdasan barabat ku Surdi dicaritakeun ti mimiti init ti imah nepi ka derna tarung jojoh patutunggalan jeung Surdi mamalihan nu ku ayeuna ngajirim si Renjul korban dina waktu sakitu poe Surdi ngadon terus tatapa cenah di Gunung Linggaratu meunang 15 poe 15 peuting nya harita manehna boga ilmu luhur geus kitu Bah Murdasan nanya ka Nyi Popon kumaha jujutanana pangna bisa kitu keur Nyi Popon teu hararese ngadadarkeun perlampahan nu karanapan ku dirina ti mimiti diajakan katampian nunurutkeun ceuk titinggalian jeung ceuk maotih ma indungna yakin dibawa ku Surdi bari nya harita Nyi Popon ge kungsi dibawa katampian ngan balik ti pantian terus dibawa init ngadon apruk-aprukan kaleuweung nepi ka dipernahkeun di hiji tempat anu geuman si horeng Nyi Popon dibawa teh ku si Renjul ngan harita si Renjul beunang ku sihir ti dedemit ku tigal gorowong atuh teu matak aneh lamun Nyi Popon gegebegan reuwas kareureuhnakeun dina pangalaman dirina ngan aya bagjana diri Nyi Popon teu diguna sika estu salamet teu cehcel teu bocel cag para mitra ngadadarkeun perkara wangkongan Bah Murdasan sakulawarga katut nu karmi kacaturkeun harita di hiji imah anu pernah rada anggang oge ti imah Bah Murdasan aya sorja jalma galecok samalah siga nu keur parerea omong
Si horeng Mang Asik keur hoghag jeung alona nu katelah sarpan. Samalah disaksian ku 3 urang lalaki tatanggana sarpan. Di antarana si Rohim, si Onyon jeung si Ibro. Nutas nyaraksian 2 jawara ngora tarung rongka. Waktu Mang Asik keur parearea omong jeung sarpan, gero ti luar kadenge sora lalaki uluk salam sorana rada badag. Sampurasun, rampesa di luar. Tembal Mang Asik bari mencerong kana panto. Pok nu tiluan nemalan, nu ti luar teh kuring bah Sobri, pokna. Ge lanan. Korejat Mang Asik ngorejat tuluy ngojengkang rek ngalaan selot panto. Brai panto dibuka horeng nyawe. Nu ditanya ku Mang Asik katelah Sobri jeung baturna duaan. Yap ka Jararo we. Kalacat Sobri jeung baturna arungna. Kana golodog bari ngosodkeun suku kana kadut butut bus ka Jararo. Geuning ilaing geus aya di dieu pan geus lila? Tanya Sobri. Gek diuk para mitra nyabut sarang kabedog anu nogel dina sela-sela bebeurna. Sabab ulak alek sok dituna gigireunana dina panto, bilih panto. Karajo mah ngaribang geus di mana? Sarpan malik nanya. Ngajawe ka dieu dumeh tadi dewek ditalatahkeun ku paman ilaing. Kudu ka dieu samalah niatna ge ti tadi kene. Kapegat ku hujan meni pohara badagna, jeung dordar gelap sagala, angin meni ngubeng. Itu mah warung kopi Mas Doblang bejana teh kenteng lagi ampir bea kaseuna ku angin. Kumaha perkara nyicici teh geus aya raratanana kilanceuk? Cek Sobri bari ngarongkong dompet bako. Matak nepi ka poe ge can manggih raratan pisan. Ngan basa kuring balik tas nyiar bini kacang tikinya ngadenge bobelet ekan. Minantu Ki Murdasan geus datang. Kudu ngaran si Surdi teh anakna Biratmi, urang lemur Cinonghol. Samalah bieu kuring geus ngagaleuneng ka si Sarpan. Meni matak pika sebeleun da umat teh. Aku naon make ngagaleuneng kanu jadi alo sagala. Beda da Ki Sarpan boga pamajikan 2. Keun bae atuh nah masing rek boga pamajikan setengah losin ge. Ari sakira ka untuk mah ngabayuanana teu jadi halangannya euy. Ari teh para mitra Sobri ngagak-gak seuri bari nepak kana tu urang Bang Sarpan nu keur ngelengu. Ngaso heula tapi para wargi ngaso heula ngaso. Harita Mang Asik tuluy nyarita deui. Lain ngageleuneng ku perkara manehna nyanu, eta mangsa bodoh teh. Manang bangsa bodoh dirina rek 2 rek 3 kuring mah ngilu maraban ieu. Nganu digeleuneng sote dititah ngadatangan si Surdi. Dume aya bejana geus balik. Ieu ngado nyebutkeun hoream cenah malah. Batan di bolon berlek hulu mangneangankeun ku ayaeun anak paman. Teuh, mangneangankeun ku ayaeun anak paman teh. Ieu mah ka anak paman ieu mah dititah neangan si Surdi geus siga nu ponok bol. Gue pikir ilaing sanu teu keheula atuh da Sobri. Temal Mang Asik ngadilak ka Sarpan. Nakunaon atuh make jeung hoream segala euy. Nasieun ku Ki Murdasan nu meh ceuk baturna moal ngajawara. Ceuk batur ngajawara, jadi jawara sote baheula ieu mah boro-boro ngajawara, macul ge hampir teu kaduga. Macul ka karasa keceruk 2 keceruk renghap ranyu geus setengah jamna. Ngap mengi cek Sobri siga nu ngahampas kabah Murdasan. Eta mangpangna kuring hoream ka dieu teh ngarasa paur, cek Sarpan kakara nyarita bari teu nerangkeun kaayaan Surdi luhur elmuna. Nah, paur ku perkara naon make paur segala? Kawasna nu digurina huntu we sia. Dihamplas naon? Lah, naon geuning da lah. Heueuh lah, lamun kitu boga hulu samode hulu si ieu pantes rek paur ge. Boleh nang dihamplas deuleu. Samala ieu mah teu kudu dihamplas deui, kali malitur we moal teu ngegenclang. Sobri asa suka. Ngagak-gak bari nepakan kana punduk si Rohim dumenya manehna gundul. Ulah ngahinis kitu Mang, sirah-sirah kuring atuh naha. Tema si Rohim semunu ambak. Sirah-silaing na ceuk sirah batur. Ngan dewek meresep ningali sirah-silaing teu beda ti baligong ora euy. Komo lamun ngareneng mah jeung si Gareng meni beleg gue maneh sia hulu si Gareng deuleu. Sobri tambah ngaheureuyan nyel si Rohim heuheul. Ngan cekuk hitut menitari. Hiak kambe ku sararea Sobri muncereng. Si badul sia. Tuh ya na keur umat teh hareupeun kolot ngadon baju sia. Aduh meni bobrak-bak ieu badul sia. Sar si kelo sia di panghar kieu. Sugan sok hakanan kada siling nya. Sobri nungkupan irung. Samalah nu sejenting balieur bari nuntupan irung. Jadi kumaha maksud teh kilajeuk? Sobri nanya deui ka Mang Asik.
Nah maksud kieu kuring mah kitu we minta didatangan si Surdina. Malah hari alus nama bawa ka dieu. Saeu geus yakin anak kuring digubuk ku si Wabalak. Kuring mah paur nu ye nak tuluy di pahala da buktina we ari manehna geus mantog mah. Anak kuring den nepi ka ayeuna eueuh bae. Kumaha kira-kirana sanggup? Cek Mang Asik. Bari mencerong kana beungeut Sobri nu keur ngelepus ulu daun kawung meuni sagede curu. Ari keur kuring mah moal teu sanggup. Moal ngarasa gimir. Ya, moal nepi ka teu sanggup cenah eta dume aya mitohan anu ngaran si Murdasan. Ari diri kuring kudu nyemah ka pantar si Murdasan make heulaanan atuh. Teu aya we ho. Ngan aya oge nu keur diri kuring ngarasa bingungna teh ye. Bingung ku perkara naon kitu? Mang Asik neuteuk. Nya bingung nama kieu lamun kuring indit sorangan kumaha. Lain kumaha sieun ku si Murdasan ngan naon nu dipikasieun ku si Murdasan. Eueuh pikeun saksi bisi majarkeun kuring teu tepi ka imana si Murdasan atawa kabeneran keur eueuh sasaha. Ari kitu kuring dibarengan aya saksi pikeun mere laporan ka Kilanceuk atuh. Batung mantak naon we jeung Ki Wahid kadut Ki Rebo bawa pikeun saksi mah. Teh moal Mang Asik nunjuk kadua baturna Sobri. Teu naon batur kuring di bawangan nya kitu beda deui jeung kuring atuh. Ari batur kuring mah Kilanceuk. Yeuh, teu kitu ge lamun sakalieun kuring aya pangabutuh sok wani menta ka dieu. Tapi keur si Wahid jeung si Rebo mah beda deui atuh Kilanceuk. Nu disebutkeun beda teh saolah-olah dionang ku kuring pikeun ngabantu ka Mang. Palebah dinya nama geus teu kudu panjang lebar dicaritakeun ku kuring pasti Mang Asik ngarti sorangan. Perkara kuring malah bebas sakitu cincai. Ngan ieu batur kuring nu dua kumaha aturanana? Cek Sobri. Nada-nadana menta buruh ngan disadarekeun ka baturna. Lamun kitu teh mah nyieun teori menta ku jalan lemes. Tong hariwang perkara eta mah Ki Sobri. Da kitu ge keur Mang mah geus ngarti nu hartina Mang morek gap lah. Pasti aya pamulang kahadean ti Mang. Sabaraha perluna? Cek Mang Asik ujug-ujug katarik we caritaan Sobri. Dah Mamang we perkara eta mah aya kaingetanana teh mah Sobri. Teu mastikeun koloyong Mang Asik asup ka kamar nyokot duit. Beuki sakumaha lila geus norojo deui sarta mikeun duit anu gedena 20.000. Tah, wayahna sakieu heula ge gampang di mana geus hasil maksud ku Mang dibere deui. Ieu mah hitung-hitung keur meuli rokok we heula. Cek Mang Asik kalawan teu harerese ku Sobri ditampanan. Sakieu heula ge teu naon Mang. Pokona barudak ulah eueuh keur meuli rokok teuing. Omat ye keur Mang ulah boga sangkaan ieu duit keur kuringnya. Da tadi ge geus dicaritakeun perkara kuring mah tong make di pikiran. Yo atuh Mang kuring rek indit ayeuna meungpeung sore keneh. Tapi kuring rek ngintip-ngintip heula ye naha si Surdi aya weuh. Lamun aya kajeun peuting-peuting ge kuring ka dieu deui. Ari kahayang masing nyampak ayeuna lah. Tuman rek digesek we tah irungna. Cek Sobri. Bari ngorejat nangtung meh bareng jeung baturna nu duaan. Si Rohim mah jeung si Onyon katut sarpan careuleumut wae. Kojengkang Sobri jeung baturna kalaluar dituturkeun ku Mang Asik sasara tepas. Tapi samemeh rek ari ni teh cacarita heula jeung Mang Asik. Ari si Onyon harita siganu terus rasa kana maksud jeung tujuan Sobri. Sabab Sobri teh geus kasohor tukang tipu, pok si Onyon haharewosan ka Rohim. Him, ini orang bebeja balik ke Mang Asik euy. Yo, tapi ulah terus balik ka imah, urang nuturkeun si Sobri jeung baturna. Dewek mah tegarna teh euy jeung beda asa dina rinatna euy. Teu panjangna dewek kieu kitu. Malah dewek ka sapok-pokkeun rek ngomong ka Ilaing. Ari Kang Sarpan kumaha lu? Tema Rohim ngareret ka Sarpan. Jeung marane duaan dewek mah bising ka ciri. Ngo dewek aya keneh kaperluan kanu jadi paman. Ceuk Sarpan keur kitu torojol Mang Asik. Hadeuleu Sarpan kasebut deungeun-deungeun sakitu satiana ka dewek. Nah, ari Ilaing kasebut alo meni mumul. Coba lamun si Ilaing daek meureun boga keur bakal anak pamajikan Ilaing. Dasar Ilaing mangajauhan rejeki hirup teh. Cek Mang Asik ngagelendeng ka Sarpan. Sedang nu digelendeng namah melenguk teu daek nemalan. Mang kuring rek balik heula dari imah weus sasaha. Inung kuring keur kanu jadi ieu kanu kaua karyaan si Onyon bebeja rek balik. Jung ka ditu wayahna we dianggulkeun sebab mina keur eueuh euy. Ari si Ilaing rek balik di Sarpan. Kuring moal Mang rek di dieu we maturan Mang. Tema Sarpan. Geus kitu masih Onyon jeung si Rohim tarurun tuluy ngalaleos. Tapi teu kebat balik ka imahna ngado nutur-nutur Sobri jeung baturna. Di mana Sobri ngalieuk si Onyon tuluy Rohim ngarandeg malah ting salingker. Harita Sobri meuni asa suka make seuri babarak katakan.
tak gitu jadi bandit kudu bisa ngolo dele. Cek bahasa urang dayeuh teh mah kudu bisa ngarayu. Aja malah di mana boga duit 20.000 sia. Tapi ku jalan teori dewek sakicep tah noban dele. Rang nyimpang heuleuy ka warung Mas Doblang lah. Aduh dewek hayang ngopi ya. Sugan we euy. Adi beuteungna Mas Doblang aya di warung. Ku dewek diolo lah. Teuing kumaha dewek kapincu tak ku adi beuteung Mas Doblang. Ku si Arinten eta resep ku montokna euy. Moal teh hiput temenan we lah. Cek Sobri. Saja jalan teh para mitra ngacawis. Mau dibikeun atuh ku kilanjeuk cek si Rebo. Tadi bikeun ku saha? Ku Mas Doblang. Hahaha sia meningalikeun ka bolon rodek hulu si Rebo. Si Doblang teu mikeun sarua jeung nyerenkeun beuheung ka dewek. Dikira dewek rek sieun ku bantar si Doblang. Tong disebut si Sobri teueuh kulon lamun rek miris ku manusa deui. Tong boroning manusa setan jurig onom ku aing digayem deuleu. Cek Sobri para mitra sadaya. Buraong jeung sompral nama lumayan. Ngarasa reueus dume eta geus manjing guru kana urusan dunia persilatan. Bari teu dipikir boga ilmu dikana teu benerkeun. Kumaha pibalukareunana nu dipikirkeun ku dirina mah asa aing pangjawarana bae. Para wargi sadaya, teu sakumaha lilana si Sobri jeung si Rebo katut si Wahin. Geus tarepi ka warung Mas Doblang. Nu kabeneran harita geus diiseun samala Mas Doblang geus rek beberes sabab geus peuting ampir pukul 10. Pok Sobri nyarita bari nepak kana dadasar. Atuh pugosa saat Mas Doblang keur ngitung duit dina laci. Ieu aya nu ngagebrag kana dadasar teh teu matak aneh lamun reuwas teh para wargi. Blang, cik benten cik kopi 3. Waduh biung. Waduh, kok Mas Sobri bikin kaget orang. Jantung saya hampir copot ih. Cek Mas Doblang bari ngusapan dada. Lah keun wae sia kakak rek murag mah panas kene caina. Lah banyu anak genine tentu panas Mas Sobri. Tempal Mas Doblang para mitra. Bari ngawadahan gula kopi 3 gelas cur ditinyuh ku cai asak tina langseng. Blang, hari-hari beuteung dirinya aya. Sopo sih? Mas Doblang siga nu pura-pura nuna cai kopi 3 gelas dina meja leutik. Tong sok pura-pura sia ditanya teh deuleu si Arinten. Kamari kuring geus janji rek aya bada mikeun jeung manehna. Cing sina ka dieu heula sagedeung. Loh orang arep turu, cek Mas Doblang rada baeud. Sobri nyentak bari ngagebrag gadasar nepi ka cai ngeplok ka euneurkeun. Pira ku aya kieu geus reesna mah buru-buru bejakeun. Hayang daud-aud sia daganana ku aing. Sobri molot. Monggo. Tembak Mas Doblang. Bari pupurukutan ngarasa sieun ku Sobri. Kalacat Mas Doblang unggah ngagerwan adi beuteung nu katelah Arinten. Nu teu sakumaha lila Arinten kaluar bari budina rada kuraweun. Sabab geus apal kana adat pangadatan Sobri jelema cirigih ka awewe. Hehe, can sare ka bogoh, cek Sobri ngaheheh tapi nyawel gado. Apa-apa sih? Arinten nepak leungeun Sobri terus baeud. Dewek meuy lamun ningali Arinten baeud lain keheul euy. Asa beuki katarik coba ieu dada mun dirubah kieu. Buhan randang ora atuh, cek Sobri teu kapalang renyul ngadon rek ngarampa buah dada. Idih. Kaya ora waras ya. Arinten ambek tuluy ngabalieur. Dasar Sobri teu kapalang pika sebeleun. Batan cicing kala asup ka jero warung tuluy ngarampak kana birit. Waduh, ampun teuing ieu mun dimasagi kieu euy. Moal teu elun ieu mah. Gilak awak Arinten tas dicabak biritna dibalikeun. Nah atuh. Ari Malik ai cebet banget Sobri dicabok. Ye, umayua sia awewe aya kawani nyabok sagala ka aing. Aduh sugan gajuh si Arinten. Awasnya sakali-kali deui sia kitu peta dirak-rak si anerokna ku aing. Dikira aing sieun ku lanceuknya nih. Diwajak sakalian saja lanceuk maneh ku aing. Aing mah tong boroning ka pantar lanceuk sia deuleu sanajan jurig setan siluman dicacag ku aing. Tunggu ke aing geus ngopi. Nyorawek tak nerok sia ku aing disasaak deuleu. Cek Sobri bari ngoloyong keluar. Dek diuk digireun si Rebo bari sukuna ditaekeun kana bangku awi sabeula. Sok buru-buru ngopina we. Pokna nitah ngopi ka si Rebo jeung ka si Wahin. Teu hararese baturna ngaropi. Kira-kira cai setengah gelas deui teu kanyahoan ti mana torojona ujug-ujug gek we gigireun Sobri. Aya laki diuk dina budina meuni setengah marngut haseum. Sorot panon siga kasinaran make kampret bodas. Calana batik kumeli sedang sarung polekat dibelitkeun kana beuheungna.
Pok eta lalaki nu anyar datang teh nyarita minta cai kopi ka Arinten. Cai sagelas nyai, pokna bari budina tetep hasil bari mencerong ka Arinten. Punten Bapak, warungna bade ditutup. Cek Arinten nyarita campur basa Sunda. Sabab can ngarti kana basa Sunda. Disebutkeun kitu soteh lalaki. Eta lalaki lain sadar kalah muncereng. Cai sagelas rek diladangan moal teh. Monggo Bapak, monggo. Arinten siga nu gempeur tuluy ngawadahan gula kopi. Harita kene cur ditinyuh ku cai nu goplak. Ari Sobri harita ngiceupan ka baturna rada juba-jebi. Tuluy meupehan peureub kana dampaleungeun kenca. Taksiran lamun hadepok mah hayang mapeg kanu anyar datang sabab geus kumawani sentak senghor ka Arinten. Kalias eta lalaki ngabalieur siga nu pura-pura teu nolih kana kanu tiluan. Sad Sobri diuk nangised kadeukeuteuan si Wahid. Tuluy haharewosan meh ditompokeun kana ceulina. Ngaso heula, Paramitra ngaso. Paramitra anu mulia, harita Paramitra Sobri tuluy nyarita. Wahid, manusia kieu ye nu hayang dipek-prek ku dewek ye ngajago pisan make kumawani tipu pun cereng ka si Arinten. Ke di mana manehna ngaleos urang tuturkeun euy ku tiluan. Ku dewek dituar punukna tuman mangkaning bedok dewek geus heubeut tara disipu ku getih deuleu. Cek Sobri nguntup nguyup ka eta lalaki nu anyar pinanggi. Sok Arinten nuna cai kopi mending ngebuul dina dida puguh cai na ngagolak pisan. Kakarage dituna geus regot-regot cai sakitu panasna diuyup ku eta lalaki. Nepkel ke beak gegedohna. Song gelas nu geus kosong diasongkeun ka Arinten. Sagelas deui nyai. Pokna tu Arinten jeung nu tiluan marata simeuteun. Ngarasa kaget ku eta lalaki, cai sakitu panasna langsung diinum nepi ka beakna. Ayeuna geus menta deui sagelas. Sagelas kosong ditampanan ku Arinten. Tuluy ninyoh deui kopi sagelas. Song dibikeun sanggeus dicekel gelasna regot deui diinum sarta harita keneh. Puguh we Sobri jeung baturna kaget, gerendeng Sobri ngagerendeng jero dadana. Sugan manusia gelo yang ngerebok cai sakitu ngebulna meni sakaligus beak. Kitu gerentes hate Sobri. Si Rebo jeung Wahid malencerong kawas nu bengong. Geus kitu eta lalaki ngojengkang asup ka warung tuluy tunga-tengo. Ret kana pingping doma nu ngagantung dina paku. Sabab Mas Doblang dagang sate doma. Nyai, aya daging naon digantungkeun? Ceuk eta lalaki bari nuduhkeun pingping doma. Lah itu daging kambing, Pak. Nanging apine wis mati. Tembal Arinten. Keun bae geus eueuh seuneuna ge, ceuk eta lalaki. Moreleng kaluar di tiwaru ngajingjing pingping domba. Atuh Sobri jeung baturna beuki olohok ningali ketakna eta lalaki. Gek eta lalaki diuk geus kitu kadawak-kadawak pingping domba di dahar digorogotan. Arinten unur-unuran bari muring nyisieun. Kitu Sobri jeung baturna diuk ngarised. Ngarasa kaget campur sieun. Aya jelema ngadaharan daging domba ata. Nu harita pingping domba ampir geus rek beak. Ri urang balik euy boboe teh euy manusia biasa euy. Ceuk Wahid Paramitra sadaya. Hahareosan bari nguniang nangtung kitu di si Rebo jeung Sobri. Sabarahan Sobri ngodok duit tina pesa kampret. Kenapa sih? Cai 3 pisang goreng hiji. Centen 500. Tema Arinten song Sobri mikeun duit salamar 5.000. Ulangan ten. Sobri ngasongan duit. Nah uang kecil Pak. Ceuk Arinten. Pareng eta lalaki nu tas ngadar daging domba beak sapingping ngarinat ka Sobri sorot panon sinaran teu beda ti mata macan. Sobri nu harita rada geumpeur. Heukeun we lah. Isukan pulangan amanten. Ceuk Sobri bari nuna duit dina tutup keler. Teu loba catur di harita keneh Sobri jeung baturna Arinit ninggalkeun warung kopi. Leumpangna tinggal redig sedeng si Wahid harita leumpangna bari ngaleukeun wae ka tukang. Barang Malik cedak tarana ti dagor kana tangkaranu. Kelo sia. Si Wahid bari nyepak tangkaranu. Beri. Ngarasa kaget euy. Ku jelema eta nu bieu, eta nginum cai sakitu ngabulna. Diuyup nepi ka beak 2 gelas. Kacila kagetna manghakan pingping domba eta. Meni bangun ngeuna jeung hipu. Disangka ku dewek mah rek dibakal ka imanan ari calebak teh dihakan di dinya. Piraku ada jelema onaman mah euy. Jelema hidang mah. Elinganana make jeung kolu ngahakan daging ata. Mantong browning ngahakan daging ata sakalian meuli sate we. Teu garing mah sok ngurel. Ye meuni kuat digorogotan moal siluman kitu. Cek si Rebo galecok bari leumpang. Di mana si aya bu siluman beungkeuleukan Rebo? Manusia edan we ngadadak-dadakan.
ya siluman bungkulekan ditarok ku dewek tema Sobri sompra jep tiluanana jerempe sanggeus tepi kepala basisi kebon nu rada carane om ku tangkal haru koneng cungung kadenge anjing babawung muraikeun simpena peuting keur kitu ujug-ujug puringkak bulu punuk si Wahid muringkak ngarasa keung ku ngadenge sora anjing babawung meuni melemu ari katambah-tambah para mitra palebah dinya hujan muruh pui di barung ku angin ngagelebung teridak kadenge sora manuk disada kuak-kuak duka manuk nanahaon harita para wargi ari cenah mah nurutkeun ceuk kapercayaan urang kampung manuk juri nu gedena sarua jeung heula teu hujan nu tadi muruh pui teraat deui berai-berai bulan kakaracaang ngancan pati bengras rada renyem-renyem keneh cungungung anjing babawung siga nutur-nutur kanu tiluan samalah ku ayeuna mah ku si Wahid make kadenge sora geplak-gepluk tukanginana puguh we si Wahid beuki teu geunah pipikiran bulu punuk asa sacarengkat rai kakeung asa beuki jadi birit asa kokoplokan kabeneran peuting harita malam Jumaah parengan tiluna si Renyul ri ka mana teh cek si Wahid leumpang gancang ngadeukeutan anu duaan sabab manehna ti pandeuri ka bandeng intip si Surdi teh hari kitu kumaha tema Sobri bari tongoi leumpang nah atuh rek si Surdi make jalan ka dieu padahal jalan ka babakan we deukeut lah sarua wae ka babakan ge jauh sieun gitu jalan dieu tuluy dihareup aya jelema manggul pacu rek ngadir cai meureun bari sakalian dewek rek menta seuneu sugan manehna mau bensin atau kayu api dewek hayang udud ye tema Sobri bari nunjuk ka saurang lalaki nu keur ngajanteng bari mamanggul pacu sanggeus deukeut pok Sobri nyarita bari leumpang na laut bang cing ngarewong sagedeng ye sugan mau bensin atau kayu api kuring rek ngarokok pokna sedeng eta jelema nu diinjeman bensin teh boro-boro nemalan malah teu ngaliuk-liuk acan jongjon nonggongan bari mengecangkeun pacul sinu tarik atuh ngomongna beri teu kadengieun meureun ceuk si Rebo mairan rugreg areureut mang cing sugan mau bensin bang Sobri nyarita rada tarik bari mencrong kana tong nu nonggongan tapi jongjon teu ngareret-reret acan dasar Sobri boga adat bari nafsu ngan gorowok we nyentak matakpat pika teu ngeunaheun batur sugan manusia budag sia rek merek injem bensin moal ha pokna bari ceg nyekel perah bedog nu ngagaplek dina cangkengna kahalangan ku baju kampret atuh ret eta jalma nu disentak ku Sobri teh malik menila launa naker naana breh teh matak pikasieun panon bolotot irung sebelah pongek bibir cawig-wig gondrong semu gimbal burinyai panon siga nu sinaran buburinyayan geus kitu serenge seuri temong huntu rangeteng sihungan atrana kerda puguh harita caang bulan tur negrak puguh we keur si Wahid mah geus teu aneh deui lamun terus ngaleper teh eukeur masieun kita tadi keneh katamah-tamah nempo manusia sarupa kitu beuki lila beungeut eta manusia beuki pikasieun kulitna semu malalekat breh kuku ramo leungeun katingali siga maranyangan serenge seuri di barung ku sora anjing babaung geus kitu barakatak eta manusia seuri ngabarakatak bangun anu suka sora badag handaruan malah dibarungkul sora awewe ngahihi eta makhluk terus-terusan seuri bari ngadeuketan Sobri keur kitu kadenge sora budak keur pating heureuh keur heureui ting cerewet ting jarerit katamah-tamah anjing babawung teu eureun-eureun sia rek ngaganggu ka aing ha nyingka sia montong ngaganggu kana urusan manusia deuleu dikira aing kasebut manusia nu rek sieun ku bangsa jurig ku siluman nyingka sia bisi disabat beungna ku aing Sobri awong-awongan para wargi sadaya siga nu nya gede kawani sedeng Wahid jeung si Rebo mah terus ngaroroncon si Wahid nyarita balaba belebeb teu karasa calanana geus boyono ku ompol sobar pokna tet nu bentes mun bentes mangagawan Sobri ngajakan balik ngan bae di barung kusieun barakatak eta makhluk seuri deui terus ngagerem atuh si Wahid jeung si Rebo undur-unduran ari Sobri tetep we menagen malah bedogna dirugas meuning ngagurilap katojok ku cahaya bulan meuning ngemprai kawas ti beurang wae rek undur moal sia rasakeun bedog karuhun aing deuleu siluman edan
Sobri nyebot-nyebetkeun bedog kadenge ngahiuk. Seseget bedog kena-kenakeun beheungna. Batan teurak anggo ngabara katak seuri. Dibarung ku suara awewe cicir hilan. Kurang ajar sia setan. Plak bedog Sobri 3 kali nimpah beheung jeung beungeut eta makhluk. Kumaha tumrapna para mitra? Malah mahal. Harita para mitra asa Sobri nyabetkeun deui ka 4 kalina bedog rek narok tarang. Sakilat bedog ditewak, derek bedog digares meuni kadenge dederek-dekan siga nu ngadahar goreng pisang. Para mitra, goreng pisang, goreng kicimpring. Sakedapan Sobri ngahuleng teu lila, nyabut peso balati, bres peso balati nu sakitu seukeut teh. Jeung mencos meunang 2 kali disurukeun kana beuteungna, tapi teu kerel-kerel anggur. Tak Sobri dicekel. Krejet Sobri ngarejet rada nyengir. Sabab karasa kuku eta makhluk nancem kana tak-tak. Malah asa tembus kana tulang beuki lila karasa nyeri antukna Sobri ngagorowo. Harita para mitra Sobri tulung-tulungan. Tapi Sobri teu bisa unggah peta ukur bisa ngagoak bari nyebutkeun tulung. Tidinya kek beheung Sobri ditekuk bari eta makhluk teh babara katakan. Harita Sobri gagara bagan barita calangapan. Panon geus molotot keur kitu beheung Sobri digegel. Cerleng getih tina beheung meuni nyerleng nyebrot sabab dikokos. Sanggeus getih saat krekek beheung Sobri diparieuskeun nepi ka sirah Sobri ngaplek. Sabab tulang beheung potong. Sot awak Sobri dilesotkeun tuluy ngagubrag. Krejet Sobri kekerjetan keneh taksiran keur sakarat. Harita para mitra eta samakhluk seuri meuni jigrah-jigrah ngadeukeutan ka si Rebo jeung ka si Wahid nu keur undur-unduran. Tolong juling. Si Wahid jeung si Rebo tinggal roak terus lalumpatan barali. Katukang malik deui katukang silih dupak silih jongklokeun pada hayang ti heula. Kilek marengko cikiki hareupeun sora awewe nyikiki. Gilak si Rebo balik deui katukang kedak nyadu jeung si Wahid blak duana ti jarengkang. Cirihil kadonge sora awewe semu anu gumira. Barang tangah breh katingali kuntilanak keur ucang-ucangan dina dahan tangkal muncang. Si Rebo jeung si Wahid ting korejat harudang deui bari ting corowo. Berembeng lumpat patarik-tarik. Samalah para mitra si Rebo mah teu eureun-eureun gogorowokan. Tapi kasih si lembur kalacat si Rebo unggah ka tepas. Bareng jeung dinina norojo ti jero awakna dibubuligir. Susu lepet rayun ka tamah-tamah gelungna udar. Pugu eukeur si Rebo sieun tadi keneh norojo pisan ninina ti jero. Kuak si Rebo gagoak itu deui ninina ngoceak. Ru si Wahid jeung si Rebo rarubuh tuluy kapiuhan. Ari ninina harita kokoceakan sieun kunu sieun, tapi kata tangana kabeh kalaluar padanya lampeurkeun. Padananya teu naremalan sabab duanana kapayahan bakating ku baluas. Mangihan siluman jeung kuntilanak. Napi kabrai beurang batur salemur si Wahid teu sarare terus ibur nyaritakeun perkara Sobri korban ku siluman. Barengan jeung kajadian korbana Sobri si Onyon jeung si Rohim ge peuting harita teh nutur-nutur Sobri di sabada ngaropi jeung baturna teh. Manehna kungsi mangihan saurang awewe keur ngading diut sisi jalan. Sisi jalan ronaan samalah ku si Rohim jeung ku si Onyon disalampeurkeun. Disangkana mata tanggana dumeh deukeut ka imahna si Onyon. Barang disidik-sidik koreng Masriah anakna juragan Sumirat. Puguh we si Rohim jeung si Onyon tingkoceak bari lalumpatan. Sabab katingalina ku si Onyon mah awak Masriah pinuh ku hileud. Atuh teu matak aneh masyarakat ti unggal lembur jadi guyur. Loba nu mangihan siluman. Napi ka emper-emper ka balai desa nu akhirna lurah jeung pamongna ngadatangan ka unggal lembur pikeun ngajelaskeun kana perkara rakyat geus genep jiwa nu korban. Cenah korban teh ku siluman kalawan isukna lurah ngayakeun rapat jeung rakyat-rakyat nu maksud jeung tujuanana rek ngabuktikeun urusan siluman samalah rek dibantu ku bagian keamanan desa. Meunang 2-3 peuting mah sanggeus masyarakat ti unggal lembur diayakeun ronda kalawan sok aya ngontrol ti balai desa. Nu disebutkeun sok aya nu manggihan jurig atawa siluman teh buktina mah eueuh naon-naon. Nepi ka sabagian masyarakat loba nu teu percaya kana ayana siluman nganiaya manusia. Samalah para mitra teu kurang-kurang nu boga sangkaan yen jalma-jalma nu korban dikaneaya teh ku jelema jahat. Atuh keur 2 urang lalaki di antarana Mang Asik jeung Mang Arinta tetep boga sangkaan yen nu jahat Surdi salakina Nyi Popon
Kulantaran anak Mang Asik katelah nyicicih nepi ka kiwari geus aya kana sabulan leuwih eueuh balik-balik. Geus pugu ari Yusuf mah anak Mang Arinta geus korban di leuweung. Eta ge disangkana mah ku Mang Asik. Jeung ku Mang Arinta mah disangkana teh ku Surdi cenah para mitra. Ku ayana kitu nu matak pikeun Mang Asik mangaruhan ka Mang Arinta supaya ngayakeun pangaduan ka lurah supaya Surdi ditewak ku nu wajib. Isukna parang poe Minggu Mang Asik jeung Mang Arinta arindit rek ngadatangan lurah nu kabeneran harita lurah nyampak aya di imah. Harita pareng pamajikan lurah nyampak keur nyaksian nu nimbang segon di buruan imahna. Pangapunten kulan, ceuk Mang Asik bari ngajanteng gigireun pamajikan lurah. Ret ibu lurah ngareret sarta nemalan. Mang, ae geuning Mang, mulih ti mana Mang? Pokna bari ngareret ka Mang Arinta. Ngahaja we ka dieu nyi Mas, dupi Mas lurah teh aya linggih kitu. Temal Mang Asik. Aya Mang alinggih. Ibu lurah ngalacat ungah dituturkeun ku Mang Asik jeung Mang Arinta gek dari. Ari ibu lurah harita ngoloyong ka tukang ngabejaan salakina nu keur maraban ka lenci. Amana? Itu aya Mang Asik jeung Mang Arinta saurna teh bade ngadeudeus. Di mana ayeuna? Palurah ngareret tuluy nguniang nangtung. Itu di Lebet. Temal ibu lurah koloyong palurah ka jero nyampak Mang Asik jeung Mang Arinta keur ngarobrol. Ai geuning aya urang girang tos lami. Nembe Mas lurah kumaha da mangsun? Mang Asik jeung Mang Arinta ting solongkrong sasalaman. Pangesto dina waktos ieu mah samulihna kumaha? Alhamdulillah lahir mah Mas lurah mung nya kitu teh batin mah nyut-nyut kitu. Temal Mang Asik gek dariuk deui. Sanes ku kitu mun asara reuwas tinggi teh. Awis-awis keur sarurumpaheun maruli ti mana seung bade angkat ka mana ieu teh? Ceuk palurah mung ngarantumanya. Ngahaja we Mas lurah saperkari seja silaturahmi hojong tepang. Bila tos lami teu tepang-tepang kali perkawis anu bade didugikeun ka pangarsa teh. Maksudna mah temal Mang Asik can kebat sabab palurah megat motong tumanya. Ae, kumaha wartosna masyarakat nu digirang teu galujuru deui Mang? Nya nu dimaksud teh teu gujrud tina perkawis siluman. Kakupingna kusim kuring tos saya opat wengina asa jempling teu harengheng saperos ka pengker-pengker, ceuk palurah bari mesem. Laras ku kupingan mah di lemur sareng naon teh nu salemur sareng Mang teh jempling teh naon-naon teu gujrud teh siluman sun. Sareng deui Kang Mang teh teu lebet kana emutan pomi teu. Teh mah jurigat siluman bungkeuleukan ka tingkah ku jalmi. Naing nu korban teh saya kan 7 jiwa nu mawing teh Mang teh sama sakalinya. Kang Mang mah teu percanten 7 jiwa korban ku siluman teh sun. Janten Bang Emut Mang Asik jalmi nu tujuhan korban teh ku jalmi deui kitu. Palurah neuteup kana beungeut Mang Asik. Atos bade korban kunaon atuh palurah? Sun jalaran 7 jalmi teh atuh. Nu korban teh teu karana ku panyawat kalayan sadayana caracad kitu. Ceuk Mang Asik para mitra sadaya. Bari ngareret ka Mang Arinta. Eta ku sawangan Mang Asik. Korban teh na ku jalmi atawa ku sato? Ku sato moal atuh ku siluman komo margi teh aya siluman bungkeuleukan palurah. Pemi korban ku jalmi teh mah percanten we mali sanes ku jalmi ti luar desa sun. Kusaha? Palurah siga nu ngajojoan kana tujuanana Mang Asik. Mah kusaha deui sanes ku si Surdi mah palurah? Temal Mang Asik tetep nyangka ka Surdi. Surdi. Palurah ngahuleng. Surdi mana? Okna deui bari neuteup kana beungeut Mang Asik nu keur silih reret jeung Mang Arinta. Barang palurah nanyakeun Surdi nu mana, Mang Arinta ngajawab, "Eta Surdi mantuna Mang Murdasan teh apa lurah?" Ceuk Mang Arinta ka karamilu nyarita. "Oh, Surdi nu mangkukna tarung jeung Surdi mamarihan teh ya?" "Tah, leres eta," temal Mang Asik. Janten Mang Asik kagungan sangkian ka Surdinya, palurah neuteup seukeut. Nya moal kusaha deui palurah buktosna we pun anak leuwih ka dinten ieu tos bade sasasih langkung. Teu wangsul-wangsul. Numutkeun pangangkeun Nabi Ratmi mah ibuna si Surdi, kantos pun anak dijacana ku si Surdi ka bumi ibuna. Sajabina ti kitu sareng pun anak teh teu aya deui. Saur mertuana kitu. Saur mertuana Surdi ge ngajak katampian ka istrina. Nya anjeunna salami 40 dinten 40 teu aya mulih-mulih. Ari dinten mangkuk na maruli sedang pun anak leuwih ka dinten ieu teu aya. Ayeuna kuring rek nanyakeun ka Ki Arinta eta kumaha pamadegan Ki Arinta? Waena jang usup hilang di leuweung. Narek percaya di roga halaku sato leuweung. Mang Asik tumanya ka Mang Arinta.
bari netep nu hartina mah supaya Mang Arinta nguatan kana pituduh-tuduhan Mang Asik. Ongkohan Mang Arita geus dibadamian tidit tadina supaya Surdi dituduh mahala. Ari keur kuring mah rek nyerenkeun ka Mas Lurah we. Saum Mas Lurah nu boga kakawasaan di lemur urang. Jeung deui asa piraku Mas Lurah teu bisa ngabukuman jalma nu boga kasalahan, temal Mang Arinta. Da kitu saur Ki Arinta ge Mas Lurah, nu kahartosna setiap jalmi nu kagungan kalepatan sok sumawon tos jelas kasebat jalmi jahat, jalmi biadab asa piraku bade diantep karep. Sakedahna nampi hukuman nu satimpa sareng dosa anjeunna. Ari perkara nu nangtukeun hukuman jalma nu boga kasalahan atawa kajahatan malain kuring Mang Asik, tapi pamarentah da kuring mah teu boga wewenang ngahukuman kitu, teh Lurah. Janten maksud Mas Lurah teh sungun bade diantep wae kitu jalmi jahat teh. Mang Asik netep di barung kurupa beungeut semu beureum siga nu amok. Lain maksud kuring nu jahat kudu diantep, memang setiap jelma nu salah atawa nu jahat kudu diajukeunkeun wajib. Jelas nama kudu dihukum. Tapi nu wajib ge teu gampang ngahukuman kitu bae sok komo keur kuring mah lain bagian penegak hukum. Ngan tangtu nu wajib ge nanyakeun faktana atawa bukti-buktina. Kapantos jelas faktana mah jalmi nu tujuhan korban, nama Mas Lurah henteu uninga ka rakyat nyalira korban. Nya kuring ge nyaho. Nganu dimaksud ku kuring bukti teh lain bukti nu korban tapi bukti nu boga dosana atawa nu boga amal perbuatanana. Kapan tadi getos disangemkeun nu kagungan perbuatan teh si Surdi, teh Mang Asik. Siga nu geus yakin bener nu mahala rakyat-rakyat teh Surdi. Geus yakin Mang Asik, Lurah netep seukeut. Yakin kumaha Mas Lurah? Mang Asik malik nanya. Nya geus yakin nu boga perbuatanana Surdi. Teu bade yakin kumaha atuh Mas Lurah? Eta Mang Asik nyebutkeun geus yakin teh nakung ningali ku sorangan Surdi boga lampah kitu. Nya nu dimaksud ku kuring teh mahala 7 jiwa. Lurah nanya hayang leuwih yakin. Hari ningal kieu man teu Mas Lurah mung nu janten kayakinan teh tina perkawis pun anak duwi ka dinten ieu teu aya muli. Sedang numutkeun pangangketan ibu nama si Surdi, kantos nyanyanak pun anak kabumina kitu. Temal Mang Asik. Rei beungeut narada beureum atuh Palurah mesem ngadenge caritaan kitu ti Mang Asik. Pok Lurah nyarita deui. Mang Asik, ari nurutkeun ceuk pikiran kuring mah perkara beja can bisa dipake kayakinan atawa bisa dipake kenyataan sabab ngaranna ge beja. Ari beja eta anggang keneh kana nyata can yakin jadi kapastian. Lamun kitu Mang Asik ningali ku panon sorangan kakara bisa dipake dasar pikeun pangaduan. Tapi kitu ge kudu aya saksina atuh, ceuk Palurah. Teu matak aneh lamun Mang Asik jeung Mang Arinta jadi ngarasa kaget ku basa-basana ti Palurah. Geula Mas Lurah lah Kang Emang mah sajanten teu kahartos ieu teh. Ko saur Mas Lurah nyebatkeun teu kenging aya jurig atawa siluman bungkeulekan, mun teu mungkin kitu. Nu tangtos sakedik ageungna ge Palurah teh percanten perkawis nu korban teh ku jalmi. Jalan Mas Lurah naroskeun saha pijalmieunana nu kagungan kajahatan kitu. Ari tos disangemkeun ku Mang. Yen jalmi jahatna si Surdi nanging ayeuna ngangge sasauran kitu. Pami kitu Mas Lurah teh kenyah karahayat atuh. Bade ngantep ka jalmi jahat, kalain saur Mas Lurah setiap jalmi jahat kedah dihukum. Nah, jalmi nu ngajahat bade diantep wae Mas Lurah. Mang Asik siga nu nafsu ka Lurah. Ai keur kuring mah nyebutkeun jalma jahat kudu diantep, malah kuring satuju pisan setiap jalma jahat kudu dihukum nu satimpa jeung kajahatanana. Tapi ngahukuman oge teu gampang ngahukuman Mang Asik oge Mang Arinta. Anu kaharat-hartina samemeh dihukum diayakeun heula pamariksaan ka jalma nu dituju jahat. Sajabati kitu kudu aya bukti tur katingali ku panon sorangan. Kadua kudu aya bukti jeung saksi, oge kudu aya pangakuan tinu didakwa. Sedang tadi kuring nanyakeun ka Mang Asik, ningali henteu si Surdi ngalampahkeun jahat, nyebutkeun teu ningali. Bari anak Mang Asik eueuh ukur ceuk beja. Nah Mang Asik rek tanggung jawab lamun kudu dituduh dianggap mitnah. Narek tanggung jawab dina aya akibatna. Teh Lurah akhirna setengah nyeksikeun ka Mang Asik. Sedang Mang Arinta mah melenguk wae teu kecet-kecet. Ah, Mas Lurah mah sok manyangkeun catur nu teu kaharti ku diri kuring.
Mage kudu aya saksina sagala. Na kuring datang ka dieu sakadar ngalaporkeun ka leungitan doma atawa barang di imah. Kabanya mah geus jelas 7 jiwa di pahala. Mang Asik siga nu nafsu beungeut na meni beureum. Kumaha kusaha? Lurah neuteup kana beungeut Mang Asik. Nya ku si Surdi minantuna Ki Murdasan. Tembal Mang Asik tegeug. Kuring moal ka narima 100% tina tuduhan Mang Asik. Kajaba lamun sakabeh rakyat-rakyat ngadu ka kuring nu hartina kabeh nuduh ka si Surdi. Tadi dinya kakara kuring rek ngayakeun panggilan ka si Surdi. Kalawan rek ngayakeun panalungtikan, nyieun pertanyaan, dina nyana ge manehna ngaku kana perbuatanana keur kuring moal jadi hakim sesoranganna. Pasti ku kuring diserenkeun kanu boga wewenang atawa ka bagian penegak hukum. Nya ku kuring disetorkeun ka kacamatan, ceuk lurah. Geus dikitukeun Mang Asik rakatak baeud meni bakatut haseum. Teu lemek teu nyarek malah melengguk, sedang juru panon mah runut rinat wae ka lurah siga nu keuheul. Tapi teu sakumaha lila Mang Asik kakara nyarita deui. Lamun sarupa kitu mah Mas Lurah teh eueuh wibawa pisan atuh. Ayeuna mah kieu wae Mas Lurah, si Surdi ku kuring rek didatangan kalawan rek terus dibawa ka nu berwajib. Tetep kuring rek ngayakeun tungtutan ka si Surdi. Ayo euy arinta urang balik euy. Permios atuh Mas Lurah. Cek Mang Asik bari ngorejat nangtung. Bareng pisan jeung norojona pamajikan lurah Mairan Cai, pok ibu lurah nyarita. Hapunten. Harita paramiter ibu lurah nyarita. Bari kamarana atuh ieu teh engke kaleuteul atuh Mang Asik oge Mang Arinta. Lah sawios Dimas ulah ngarepotkeun, cek Mang Asik. Teu ngareret deui jut turun dituturkeun ku Mang Arinta. Terus tinggal digrek baralik bari mawa hate nu teu ngeunah ku lurah. Sedeng lurah mah angger mesem bari gogodeg. Atuh pamajikan lurah ngarasa kaget pok nanyakeun. Amana? Kunaon Mang Asik katinggalina ku abdi siga nu parusing? Dumeh abdi teu buru-buru Mairan Cai kitu? Cek ibu lurah bangun nu heran. Lain pusing atawa keuheul dumeh ibuna teu buru-buru Mairan Cai. Ngan manehna teh keur aya kacua ka si Surdi minantuna Mbah Murdasan. Ti ditu mah meureun manehna teh jeung Mang Arinta teh kadari teh rek ngadu sangkan si Surdi ditewak. Atawa ku ama dipanggil ka dieu kalawan kudu diserenkeun kana wajib. Singket nama si Surdi kudu dihukum sabab dituduh mahala jalma nu tujuhan teh. Kata mah anakna Mang Asik geus ampir 2 bulan we balik-balik cenah diiwat ku si Surdi. Tema palurah ngajelaskeun sakumaha caritaan Mang Asik. Ngadenge caritaan Bapak Lurah kitu Ibu Lurah tuluy nyarita deui. Har, kunaon cenah jelema teh kawas lain geus kolot bae meuni asa ngahampangkeun pisan. Ngagampangkeun teuing eta ceuk amana kumaha? Nya teu kumaha, nya diomongan we ulah sok gampang nuduh. Nu hartina kudu katingali ku panon sorangan jeung kudu aya saksina. Ulah amana, ulah gampang karojokan bising maneh rek ngadu domakeun. Nya moal da mah lain bolon atuh. Tema Palura. Tuluy ngoloyong ka tukang deui sabab keur maraban kalenci. Urang malikan kadua urang lalaki tayalian si Onyon jeung si Rohim. Utas nutur-nutur Sobri jeung baturna nu duaan nepi ka Sobri korban. Isukna si Onyon jeung si Rohim kungsi nyahoeun yen Mang Asik teh Mang Arinta daratang ka lurah. Harita wanci lohor si Onyon jeung si Rohim tinggal dibangun rusuh rek tujuanna teh ka Surdi. Barang tepi ka palawah pupudunan nu katampian. Pareng tepung jeung Maotih pamajikan Bah Murdasan balik ti tampian, tas ngisikan samalah Maotih nanya leuwih ti heula. Reka marana ieu teh bangunan nu rarusuh geuninganan? Pokna bari ngarandeg tuluy si Onyon jeung si Rohim rugreg areureun. Ning bibi puku kuring reka bibi ka ditu? Tema si Onyon. Ka ditu ka mana? Maotih neuteup. Nyari ka imah bibi ai Kang Surdi jeung Mang Raya. Aya malah bieu tah ti kebon aya naon kitu? Teu naon-naon biah yang panggih we dumi geus heubeut cara papanggih-panggih kitu. Nama atuh ti heula ka ditu. Ceuk Maotih tuluy ngaleos dituturkeun ku si Onyon. Jeung si Rohim nu kabeneran Bah Murdasan nyampahkeun ngadaweung ditepas. Bari awakna dibubuligir tayohna mah karasa haridan. Da pugunya harita poe meninong toreng kawas nu rek datang hujan. Da naon Bah? Ceuk si Onyon. Oi, keur ieu we ni isjang tas ti marana euy. Ngajak ka dieu Bah. Tema si Onyon bari ngalacat ungah. Jeung si Rohim solongkrong sasalaman. Damang Bah? Pokna.
Berkah dina waktu ieu mah kamarana wae atuh meuni belengles ilaing deui. Aya we bah teu ka mana-mana, teh masih onyon gek dariuk dina babalean. Wajarkeun ka dayeuh. Nya kamari mah meunang genep bulan, nya kitu usaha zaman ayeuna mah loba. Loba batina, lain loba batina lah. Loba ngarahuhna bah. Pikir-pikir kalah meakeun modal we akhirna mah lah. Entok mulang teh atuh tah ieu. Si onyon seuring ngahehe. Halus entok mulang mah we. Dina laguna ge gedahna keur matak peler itu. Hari lain kana naon ayeuna Rohim? Bah Murdasam ngareret ka si Rohim. Teu naon bah ngalintrik we. Teh mah si Rohim nyarita bangun anu hoream. Loh, ngilaing mah kana pagawe listrik. Syukur we euy ngan kade palebah teh terekelan bising ka setrum. Bah Murdasan ngabanyolan. Ayo araya naon euy tara-tara ti sasari ka darieu? Ngahajar ulin atau aya keperluan sejen? Spokna teh. Nya kitu bah kahiji ngahajah hayang panggih jeung abah, kaduana rek aya picaritaeun ieu teh. Pekadinya ku iling caritakeun him, cek si onyon bari ngareret ka si Rohim nu keur tungkul. Koe sekalian caritakeun ku ilaing, si Rohim nitah deui. Nya kieu bah pangna kuring jeung ieu si Rohim ka dieu teh. Nu pentingna mah rek aya nu dibejakeun ka abah jeung ka Surdi. Urusan naon euy? Bah Murdasan neuteub semu kaget. Pareng harita Surdi nu rojo atas dahar. Atuh si onyon nu sek sapok-pokkeun teh kapegat ku Surdina nya. Geuning aya mah jauh geus lila nyon. Karehol. Teroges cek Surdi bari mesem. Gek diuk ngareneng jeung Bah Murdasan mitohana. Tas di marana nyon? Surdi nanya. Aja we ka dieu Sur lah. Babakuna yang panggih jeung abah. Sajabati kitu rek aya nu dicaritakeun kuring teh. Kitu. Tapi leuwih teu heula kuring hampura ku Surdinya jeung ku Bah Murdasan. Lain kuring rek ngaliarkeun dalis ateu atawa rek ngayakeun cek-cek bocek. Sokomo aya maksud rek ngadudombakeun mah nu teu pisan-pisan. Ngan kuring ka Bah Murdasan asa kakolot sorangan. Dina peuting kamari kuring jeung si Rohim katut Kang Sarpan ditalatahkeun ku Mang Asik. Gancangna carita, kira bada magrib kuring jeung si Rohim katut Bang Sarpan. Arinit ka imahna Mang Asik. Disangka ku kuring mah rek nitah macul we di sawahna. Ari teh ngadonitah anu matak ngajadikeun kaributan gede, cek si onyon nyarita nangarandeg. Ngajadikeun kaributan gede kumaha ari laing? Bah Murdasan ngareret ka Surdi. Lah nya eta rada bingung nyaritakeunana bah, dicaritakeun kumaha, teu dicaritakeun kumaha keneh atuh, cek si onyon bangun nu berat nyaritakeunana. Nah, make bingung-bingung teuing nyon. Pokoke caritakeun ngarapugu ka hardina ku dewek. Kadinya caritakeun nyon. Ulah jadi angen-angen kanu keur dieu dari ieu, Surdi mairan. Nyata kieu bah, tapi sakali deui pomanya abah atawa Surdi ulah boga sangkaan yen kuring rek ngadudomakeun antara Bah Murdasan atawa Surdi jeung Mang Asik. Nyata kieu ye. Barabat para mitra ku si onyon didadarkeun. Ti mimiti datang ka imah Mang Asik nepi ka sobri korban ku juri. Atuh kitu deui poe harita si onyon nyahueun yen Mang Asik jeung Mang Arinta ngadatangan lurah. Nu maksudna supaya Surdi ditewak ku nu wajib. Sabab Mang Asip tetep nyangka nu mahala 7 jiwa teh Surdi. Samalanyi cicih jadi sangka diiwat ku Surdi. Tuta si onyon cacarita perkara Mang Asik jeung Mang Arinta. Rei beungeut Bah Murdasan ngadak-ngadak beureum kontan sapada harita nyel nafsu. Harita Bah Murdasan semu geuneuk tuluy yang nyarita. Nurus tunjung si Asik jeung si Arinta. Lalampahan menyalahbatan ti bulan-bulan rodek hulu. Kawas 13 pisan sudon sangeunahna make sumangka kitu kanu jadi minantu dewek. Piraku ku aing kudu dirak-rak onaman maigana. Pieulaan ka ditu Jang Surdi, corak da si bolakna tuman. Sabal abah mangadenge-denge. Bah Murdasan ujug-ujug nafsu. Sahanteuna para mitra nu jadi anak minantu disangka jahat tang tue moal ngeunaheun. Keur kitu torojo nyipopon pamajikan Surdi norojo mairan cai enteh 2 gelas sabab nyahueun ditepas keur aya sema. Saha bade dijorag teh abah? Cek nyipopon nanya ka Bah Murdasan bari nuna cai. Eta si Asik jeung si Arinta. Meni matak pika ijideuna keur nya teh Bah Murdasan. Dupi kitu kunaon atuh? Nyipopon ngareret ka Surdi. Gek diuk gigireunana. Iya jeung si onyon majarkeun Jang Surdi mahala 7 jiwa. Pugu we sanu teu gemes atuh.
Eta cek saha Mang Onyon Kang Surdi mahala 7 jiwa teh. Nyi Popon ngareret kasih Onyon. Cek Mang Asik Nyai teh si Onyon singkat. Nah bener Mang Asik nyarita kitu Mang Rohim. Nyi Popon nanyakeun deui ka si Rohim. Nyai samalah tadi Mang Asik jeung Mang Arinta arungah ka imah Palura. Luka tingrek nanaon atungan ku timulu akang mah pasti ngadu ka Palura sangkan Surdi ditewak. Teh si Rohim. Ai meni asa sangeunahna teuing nuduh teh nya. Nyi Popon semu ambak. Oh gua hati abah ge mun ujug-ujug ngentah bae Nyai. Nu matak bi abah nita buru-buru di jorage. Kujang Surdi keun sina sakalian diwarah tuh man. Dari abah nu ngadatangan mah lain sieun tapi kagok ngayonanana. Cek Bah Murdasan. Muhun Kang dongkapan we tu ka ditu sareng Mang Jagra. Tuman teuing jalmi kitu mah kudu diwarah. Hayo ke disangki ku batur mah. Bisinya akang boga kalakuan kitu. Tong cicingeun teuing Kang piraku akang teu ngaraos panas. Cek Nyi Popon. Nada-nada namanasan sangkanu jadi salaki ngawarah ka Mang Asik. Jeung Mang Arinta sedeng harita Surdi anggur melengu. Duka ngarasa sieun ku Mang Asik, duka lamun keur mikir. Nyi Popon nyarita deui. Tunya Kang aku ngahuleng teu untupan mayunan Mang Asik. Nya sur leuwih hade warah we tu kadinya tuman lah. Si Onyon milu ngahatean. Teu kitu urang piheulaan jorag ku opatan, pokna deui. Kelana nyon. Ngahuleng sotenan kuring mah ngarasa bingung. Eta meureunjang Suri rada sieun teh dumi si Asik loba muridna. Cek Bah Murdasan megat motong Pramitra. Sanes kitu Bah, ari abdi nyebatkeun sieun mah sieun kunaon. Sanes abdi nguntup ka Mang Asik atanapi ka Mang Arinta. Cek Surdi rada mesem. Ari kitu. Naon atuh make ulang-ulang sagala. Bah Murdasan mencerong kana beungeut Surdi. Lamun sakira-kira jang Surdi teu untupan ngadatangan si Asik jeung si Arinta keun ku abah jeung ku si Jagra rek dijorag ka ditu. Pokna. Sanes teu untupan Bah ngoyong seuri ku nguping cariosan Mang Asik. Nudugikeun ka bieu ku si Onyon, hoyong seurina teh eta ku kawas murang kali. Anu ngadon suudon ka abdi. Ayeuna mah kieu Bah, sawios ulah didongkapan ku urang ka ditu. Sina anjeunna kadarieu, ari kitu mah dina aya itu ieuna ge moal lepat di urang. Mali aya saena ku urang ditangap we. Naon teh? Dianggap bade ngajahat we kitu. Keun hoyong terang duwi ka mana kawantun anjeunna. Pamileres anjeunna ageung kawantun, tangtos ka dieu. Kang abdi mah bujeng-bujeng mayunan Mang Asik atanapi Mang Arinta. Sanos mayunan sasaha ge moal sieun. Jalan abdi mah teu gaduh kalepatan Bah. Tembah Surdi. Pok Nyi Popon pamajikanana nanya. Kumaha Mang Asik? Nyanak rerencangan teras ngaruksa ka urang. Nyi Popon teu. Akang ge moal cicingeun atuh pon. Lamun manehna kitu mah Nyai, nya pasti we akang setekah pola nying hareupan jelema nu rek ngajahat. Tembah Surdi. Geus kitu mah jep sarera jarempe meni ngadak-ngadak asa jempling. Nu kadenge lintang ti sorat tongeret meni baleger sabab harita nyedek ka burit. Ongkohan geus teu matak aneh ti pakapungan satiap nying hareupan burit sok disarada tongeret matak nimulkeun kelar kana hate sareng waktosna kabujeng sehe.